kali kowe. Kamu jual bola. Kemana ngomongnya ke Ade nih teteh sok? Mah meninggalkan kamera pada nyawa. Nyawa naon? Bisa deh. Banget pulang syuting dan kebetulan mama papaku lagi ada di Jakarta. Nah, kabar baiknya ini kan tanggal 5 nih, papaku ulang tahun besok tanggal 6. Nah, pulang syuting aku langsung mampir ke salah satu mall untuk nyari kado buat papa. Bingung sih mau nyari kado apa, makanya kalau di mall kan kita punya referensi banyak melihat oh ini, oh itu, oh ini itu. Kita cari aja langsung ke dalam. Yuk, just masuk. Oke guys, aku udah selesai belanja dan sudah dapat kado untuk opa ya. Aku juga dapat kado untuk diriku sendiri ya, untuk membuat kenyamananku lebih enak ya, untuk membuat nyaman di lokasi syuting. Aku beli kursi karena sebenarnya udah ada, cuman kursi yang ternyaman yang udah aku beli waktu itu dipakai suamiku sekarang ya sudah. Dan ini ada kipas untuk menghangatkanku. Mengademkanku ya kalau kipas. Guys, kira-kira seperti apa surprise buat opa? Ikutin terus aja ya. Ya. Yuk, just. Kamu ada terteledor, mau nepi ka leungit atuh. Kumaha ieu teteh atuh rek kumaha sok? Kumaha rek ngomongna ka Adeni eta kamera leungit. Unggal-unggal oge. Adeni unggal aya nu nyekel kamera. Si Adli saha tiap aya anu di dia tugas jadi kameramen. Lu jaga kameranya ya. Lu bersihin abisnya ya. Lu anu ya. Itu kamera mahal lo gua beli. Ayeuna leungitna ku Ade, ari abi kudu ngomong kumaha abi era atuh ka Adeni. Kudu kumaha teh nyebutkeunana ka Adeni. Ade mah kumaha sih? Si Bapak ditangga kenapa? Ya. Bapak gitu si teteh tenangkeun. Kasihan gitu tuh. Naon siapa? Nanti ditampok. Ini salah kamera. Bingung bapak tuh kumaha gitu. Dari dua anak ke dia anak. Yang lain di sini diajar tanggung jawab si Ade keun da matak teu disampeurkeun ku bapak oge dina naonnya. Bapak teh hoream. Ieu da nya. Generasi teteh leuwih ieu meureun leuwih dewasa. Si Ade ngan ari bapak mah nya nepi ka seurik teh dilema keur kolot mah nya ningali anak jeung anak mun teh mah aya ieu teh. Akan diharap ku apa yang anak teteh rapi untuk rawut jeung dulu sauyunan teh kitu tah. Da bapak mah teu kuat, sebenarnya mah aya kles anak jeung anak. Kolot mereka kumaha. Da mah bisa dipisahkeun mah nu goreng ku gorengna, anak teh nu alus ku alusna. Patahan cek ati masih teh si teteh kieu teh lain ka nya geus puguh ka batur. Nya sugan teh ka adi mah moal eta. Bapak nya ku sugan ku bapak tuh da ku saha deui nu teu naon. Aing ati rek lebet ka dinya teh nya ati mah sieun sangka kayak ati nu kasebrot kayak ati nu ngadon jadi masalah jeung teteh. Ari bapak mah bakal nu boga nya istilahna geus kewajiban bapak ngingetan si teteh kumaha carana nenggor jelema nya pun si ade salah. Tapi meureun bisa carana ngati ge teu ngeunah
sarua dalan cuk si ada nak kadi Dikri. Kali poin. Tanggung jawab bola. Kemana ngomongnya? Ada nih teteh sok. Mah menikmkan kamera pada nyawa. Nyawa naon? Dede lah, kurang teh. Ya ada ieu. Keun be. Bukti cing ulah dek. Keun. Ada tuh kudu buka tanggung jawab atuh. Ieu. Dan barang murah ya teteh. Mana teh kunaon sih? Urang teh di dieu teh ngalatih mana leuwih tanggung jawab. Mana teh pemimpin keluarga, ayeuna masalah kamera wae mana nepikeun ka poho kitu leungit eta teh barang batur. atos teh ingetana teteh tong Hampura tetehnya Kolot. sok nanti cing. aya naon ieu aya naon aya Ada naon leungit kamera teledor si ade teh memang ade teh salah deh ulah eta nya. teteh di Amun ogo teuing. sesengor wae deui teh da moal jol aya ku sesengor ieu keun baik-baik sok kumaha kuduna Ada tinggal segala naon teh nyumput di tukangan kolot. Ada oge geus kolot, ada teh geus jadi kolot. Komo ayeuna bapak leuwih kolot. Da ayeuna teh bapak teh ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Papa. aduh ya Allah ya Rob Dolaka. terjadi sebaliknya bakal terjadi bukan itu sugan kebodohan Bapak berdoa apa harapan Bapak tahun ini, terus tiup lilinnya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup heula we di dieu teh nya. Tuh, terus mayunan pareum angka genepna. Gitu. Harapanna naon Bapak? Harapan Bapak mah, Bapak mudah-mudahan nedapi doa di sadayana sing baparin sehat nya. Dan terus anak cucu Bapak sadayana sing sarehat, sing saroleh, sing balageur, sing rukun, repeh rapi nya si anu gede nya kan leutik meureunan naon hormat kanu gede gitu pun anak-anak Bapak teh sing daripada Bapak ge jiga nembe gitu nya Bapak sebagai seorang tua gitu teh tidak bisa membuat tindakan apa-apa kecuali menangis. Bapak teh nya bingung kudu kumaha eta aya konflik teteh jeung ade konflik eta teh anu keur kolot mah da mah bisa naon ngahukuman ka salah sahiji sabenerna sarajan nu urang salah oge gitu nya keur kolot mah mun teh si ade salah tadi dina ceritana ade teh cenah leungit kamera udah jelas-jelas salah Bapak teh kudu milu nyarekan ke si ade teh nya ningali teteh keur ngamamatahan si ade lain nyarekan mamatahan cek Bapak mah kitu mah nya ka ade teh nya ngan dina mamatahan eta ke Bapak ge sok sieun deui teteh teh sieun kaleuwihan keun si ade mah ade teteh sorangan kumaha mun teteh ka batur bakal leuwih nyerieun hate meureunan Bapak oge tetakan Bapak mah lain Bapak si ade wungkul meureun bajeng Bapak teteh tapi aya kana matak Bapak nepi ka bisa ceurik teh eta ku bingungna teh nya ku ieu mun komo mah lamun teh mah nu nyarekan teh batur kitu nya ka si ade teh tapi beun Bapak oge da mau jug-jug ieu deui kesalahan ngan ari keur ka batur mah beun Bapak teh bisa kieu meureun dek memang sabaraha hargana kamera teh eta teh keun urang berusaha atuh daripada ieu mah ada ngan kade mun nepi ka hareupeun ade ulah nepikeun ka kitu-kitu deui ayeuna urang berusaha gantian paling oge meureunan kitu lamun ka batur tapi lamun keur ka teteh gantian teteh bakal nyalahkeun ka Bapak
Kan teh tanggung jawab bapak urang ganjar bapak. Ari bapak meureun ka anak teh. Tak da bakal kitu teh bakal nyalakeun ka bapak, masak bingung. Bapak teh nya ka teteh kumaha, ka ade kumaha. Tempat penting menjaga naon hati orang tua menaon kurepe rapi barudak cekolot mah tiis ceuli herang mata. Tiis ceuli teu loba dedengnya naon di antara anak-anak bapak teh. Herang mata teu loba ditinggaliana naon beunang teu nu pisareuksekeun. Ka eta urang dikola teh dah kitu geuningan tetehnya ieu meaning of sareukseuk? Sareukseuk. In Indonesian please. In Indonesian please, sareukseuk is naonnya? Keusrak. Sareukseuk is Jadi titik ada itu bengras gitu teh. what is the bengras? Saya What's the meaning of the bengras? Bengras. Jelas. Jelas. Oh teh jelas. Sugan teh bengras Jadi, teh anu unggal dinten dimasak ngaganggu. teh. Ngaganggu karena pandangan mata kolot teh meureun ningali adi jeung lanceuk mun teh anu hiji morongos. Nu hiji morongos gitu kan eta mun tara sehat teh kan gitu. Karena panon teh tah par morongos jarang nyakeun deui wae jag bakalan teh naon morongos teh cenah kitu deui. Minta eta Bapak, harapan bapak mah kitu Insya sok tinggal Allah, lancar. kidu anak ti nya. bapak Insya Allah Anu teteh, adek, sadayana, sadayana anak putra-putra incu bapak. bapak, incu-incu bapak rarukun dia dong ti, sini dong neng, sini dong neng, neng Fitria ibu hamil. Ai si nak ka mana nak? Ona, oh aya na ngiri, Oh, iya. nak. Sugan teh Mbak Ade, aduh teh aya Mbak Ade. Saya mau ngabejaan Mbak Ade ka dieu demi Allah tadi sarere. Sina gereuas mun di dieu teh. Satu sieu. Nah, kirang derinya karena Dari teh deri. kamari teh terus ieu hapunten cenah ka teteh. Nya. Deui teh tarina mah hoyong cenah ka ditu teh mengkarasan kan mertuana di nya sami geus sapuna keneh doakeun gitu da mah sadayana urang nya. doakeun urang sadayana. Iya, mineng nyungkeun Sehingga peso. disehatkeun deui, Senok dijamalkeun sarang deui. eta. Oke, Bapak. Ini kadonya. Buka kadonya. Alhamdulillah. Buka kadonya. Toong. Pepe nu ngabalangkeun, dia nu ngagentos. Warna nya. Alhamdulillah teteh. Dibu- Bisa bapak teh. Wow. Keren. Iya, Pak. Iya. Pokona budina HP ieu mah dipoto Bapak ngora weh. Oh iya teh. Tuh lihat kamerana guys sampai. Duh kamerana ge 3. Opat jeung eta. Ka ieu Bau dong. ieu 3. Selamat ulang tahun Opa. Alhamdulillah hatur nuhun teteh nya. Sami-sami. Sing langkung dilancarakeun diberikeun di rezekina teteh sing saraweha sadayana nya. Itu nuhun pisan jeung Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mama bade hoyong warnana. Nu beureum teh. Mama oh nah mama resepkan nu haseum palingan sok pura wadah haseum. Muhun atuh da Iya. ieu teh ge dina kehidupan ada asamnya, ada manisnya. nya. Kuapan ku Bapak. Ini potongan pertama nu ulang tahunna ge uing. Apa Oh, mangga. So, Mama ka mamahnya. Mamah alhamdulillah nuhun pisan mamah teh parantos pendamping. ngalahirkeun putra putri bapak anu sakitu ceuk bapak mah da bapana bari anu garasep kenon karasep gareulis barudak-budak bapak teh. Saroleh soleha. Saroleh solehah. Eta aya senok Bapak. Yok sekalian. Lah kitu acu. Sok atuh. Mama ngawakan soalnya. Bapak. Ku bapak. Ieu nu ulang tahun. Mama heula ku bapaknya tuh. Mama nuhun bisanya. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, antu layong dirojok. Dicium atuh, dicium, Yes. dicium atuh. Dicium atuh mah Anu cium. nyium anu Cium. Aduh. asa Berarti kerjaan cenah ieu namanya. Hasil lagi. Antil oge. Ayeuna karo KTT keduanya tehnya. Tuh. Punten datangnya apa? Sok tetehnya sok sing sarehat sarehananya. Kana. Ayeuna ka enna menuju. Ti udah dari mah ieu. Di ditu jenanya sok tah. Sok. Selamat ulang tahun Pak. Sok. Sing sarehatnya sing Hati-hati. hati.
Tuh. Selamat ulang tahun ya Pak. Sehat banget. Adek. Sok. Sing sehat, ada sing bagus, sing solehnya. Sok. Ieu Neng ieu. Iya, Neng. Neng nuhunnya pangasukeun si Ade di sekolah. Kene tapi ka ayeuna si Ade bisa jeung Sok, budak. Neng. Sok Nengnya. Nuhun. Bungsu lagi tuh. Dicu sini Kak. Kakak mau yang mana kuenya? Kakak mau yang mana Kak? Mau yang mana Kakak kuenya? ulang Sini, tahun. Sini sayang, Sini. Iya, sini sayang. Sini Kak. Kakak mau yang mana kuenya? Ini cucu opa paling besar. Yang coklat semua, yang dark coklat apa yang ini? Kakak cing Oma pinter. juga mau di. Mau yang Coklat yang coklat ini? mana? Kakak, Coklat yang mana? Kakak, coklat yang mana? Yang itu. Ini. Oh. Oke, Opa mohon maaf ya. Ya, ya. Punten Teteh. Patatan yang harusnya minta maaf. Ide Patatan ini ide Patatan. Tatan ikut teteh. Gitu. Pak, saya makan talent Pak ya. Gimana produser? Iya. Saya ikutin kata produser aja Pak. Maaf ya Iya. Pak ya. Tadi Sama-sama, Teteh, nggak Iya. apa-apa. Gimana pun juga wayang ikutin apa kata dalangnya. Nah itu dia dalangnya. Tapi itu Bapak salut bener keren banget itu. Idenya ya. Idenya tuh, Iya idenya. iyalah. Soalnya Patatan. Bapak nggak ada curiga sedikit pun, tadinya nggak ada curiga, nggak apa ini ngeprank apa nggak ada curiga apa-apa. Ngagukuk Pak Nah, Tatan Bapak mah tanggung makanya jawab. Bapak nangis di sana di belakang tuh nangis dan memang ya sebagai orang tua lah Bingung. pastian yang namanya orang tua yang namanya anak gitu teh ke anak itu pastilah kebingungan yang wah benar-benar bingung gitu. Ade minta maaf dong. Ya. Itu ini juga termasuk ada masukan-masukan dari Ade. Ya, sok. Doain Pak, doain Ya, Ade. Ade. Ya, Bapak kan Ya. hari ini ulang tahun, doain Ade gimana biar Ade betah di sini, Ya, biar bukan hanya betah, tapi ada itu belajar hidup punya rasa tanggung jawab. Apalagi Ade sudah menjadi seorang bapaknya, Dua anak. sudah jadi dua anak. Terus jangan melihat di sisi Teteh itu kakak Teteh, AA itu ipar AA, Ade gitunya, saudara Ade. Jangan dilihat itunya. Kalau masalah kerja nggak di mana-mana, kita tetap harus profesional, harus punya rasa tanggung jawab. Ada yang menggunakan alat harus benar-benar kita teliti. Ya, itu tadi bagus itu teh. Nah, tinu masalah kamera kan, yang dikhawatirkan tuh justru itu. Yang dikhawatirkan ke bapak tehnya, ada pekerjaan itu teh beneran modal utama eta teh kamera teh ikut kameramen mahnya buat yang ngamera kan harus ada kameranya. Lamun ada teledor engke rek kumaha mun ngamerana mun teu aya mah gitu. Tiba-tiba teteh dadakan mun teh mah aya ieu aya naon ngonten pas ditinggali oh teteh kamerana teu aya. Bisa ditinggali ku panon unggul mah bisa. Di dalam Gitu. kamera itu banyak. Harus ada di dalam kamera banyak apa. data-data yang tersimpan belum di edit belum apa gitunya kita harus lebih hati-hati gitu jadinya Dari pelajaran. Pak, Jadi, sekali lagi Teteh minta maaf ya Pak. sami-sami Kita Teteh. pisah. Teteh Udah Bapak gak- berkali-kali bikin Opa menangis. Awalnya bikin Opa menangis karena datang perempuan. Yang belum nonton ada nih ya, silahkan dicek. tapi itu nggak terlalu teh. Nggak terlalu. Soalnya bapaknya berharap beneran itu teh. Gitu. Yang kedua, ada selingkuh. Ada anak ini, ada selingkuh, Ngehamilin bingung. anak orang. Iya mah ya. Taunya aku sendiri pakai baju SMA. Nah, bisa nonton Ada itu sudah itu di channel YouTube teteh ya. Itu Iya, juga. tapi yang paling sedih dan aku pun sampai nggak tega gitu. Harus nerusinnya gimana kan paling sedih itu ini. Yang paling sedih ini aku ngeliat bapak nggak tega ngeliat bapak cerik depi kak gitu. Nggak berbuat, cuman lihat doang, nggak berani masuk. Nggak. Kali Iya. itu langsung Masuk. Padahal ini kalau orang lain kayak kemarin ya, kalau pas prank-prank yang sebelumnya masih ada bapak masih ada bertindak. Ya udah sok kita harus gimana? Ya udah sok ini mah Iya, berani. gitu. Kalau yang barusan tidak ada tindakan apapun dari Opa. Cuma Cuman bisanya nangis doang. Itulah. Ya Allah, Sama itu- anak saking apa nggak bisa membedakan kasih sayang anak mah mana yang gede mana yang kecil sama itu perasaan waktu itu sama nggak bisa Sama. nggak bisa beda-bedain gitunya.
Nah, Papi ini baru pulang syuting dan alhamdulillah Bang Andi dan keluarga. Bang Andi ya, deh, tuh datang ke sini juga mau ngucapin ulang tahun buat Opa. Kita mau bikin surprise kedua buat Surprise kedua karena Jenis. tadi dia udah nangis-nangis, Bi. Siapa? Opa udah nangis-nangis kan. Ya, Opa, biar janji. sekarang happy. Sekarang lihat banyak orang Opa jadi happy. Bentar, Bang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Wah, Opa. Selamat ulang tahun. Makasih Opa, Teteh. selamat ulang tahun. Iya, makasih Aa. Baru pulang syuting. Baru pulang syuting ya, Ayah. Iya. Makasih banyak. Makasih Ani ya. Sehat selalu. Amin. Neng, makasih Neng. Cantik. Ih, aduh. Opa ya. Opa. Ini Neng Nadine. Wah ini nih, Neng ini. Gede sekarang ini. Oke, tiup. Lilinnya Tiup lilinnya. Opa, selamat ulang tahun ini kadonya. Aduh, makasih banyak Kakak. Opa kan seneng di belakang. Kadang kalau di belakang cuma dengerin suara kayu dibakar sama suara burung. Ya. Nah, biar tambah lagi suara dangdutan kesukaan Opa. Ini ada Iya. speaker, jadi Opa bisa. Makasih banyak. Iya. Tuh, wih, keren. Iya. Keren banget sih. Makasih ya. Aduh, kadonya tuh. Kalian di unboxing ya. Keren banget ini Mas Prima. Makasih banyak ini. Ya, Opa senang dengar musik. Mungkin dua-duanya Ini ada kado buat Opa. Makasih banyak. Ini buat Oma. Wah, kebagian juga. Ulang tahun. Oke, Opa, selamat ulang tahun. Sekarang waktunya Iya. kita makan. Semua juga gitu. Betul. Doain ya Pak, biar Iya, kita Teh. rukun semua dan Amin, ini amin, untuk amin. para subscriber aku semuanya. Iya. Kalian pun harus bisa meraba hati orang tua. Gimana rasa sakitnya orang tua kalau ngelihat anak-anaknya ada pertikaian, Iya. ada ketidakcocokan, ada saling hujat, saling serang, atau amit-amit ya Pak ya. Iya, amit-amit. Dalam hal apapun, Iya. dalam hal apapun gitu ya. Ketika anak-anak masih kecil mungkin ribut masalah gitu itu hal biasa. Iya, Tapi iya. ketika sudah besar, apalagi sudah punya keluarga masing-masing, sakitnya orang tua ternyata sangat sakit melihat anaknya tidak akur gitu ya. Iya. Oke, mudah-mudahan kita akur semua ya Pak. Amin. Belum Amin. Opa. Itu harapan. Belum Opa semuanya sini guys. I love you Opa, I love you Oma. Makasih Iya. anak-anak Opa Rukun-rukun juga Opa. kalian semua. Terima kasih. terima kasih. Jangan lupa di apa Opa? Di like, Komen dan dan subscribe. subscribe. Assalamualaikum dan